Prabu Wijaya Kusuma marenta di Karajaan Galuh anu kacida luasna. Permaisurina aya 2, nu kahiji namina Pohaci Naganingrum jeung nu kadua namina Dewi Pangrenyep. Kaduana nuju ngandung. Kana bulan ka-9 Dewi Pangrenyep ngalahirkeun saurang putra. Raja kacida gumbirana. Sang putra dingaran Haryang Banga. Haryang Banga umurna geus 3 bulan, tapi Permaisuri Pohaci can oge ngalahirkeun. Khawatir lamun Pohaci ngalahirkeun saurang putra, nu engkeuna tiasa ngarebutnya raja ka Haryang Banga. Dewi Pangrenyep gaduh maksud nyelakakeun putra Pohaci. Kana bulan ka-13 akhirna Pohaci ngalahirkeun. Sabab usaha Dewi Pangrenyep teu aya dayang-dayang anu diizinkeun nulungan Pohaci. Ngan karep Pangrenyep sorangan anu nulungan Pohaci. Gusti Paduka Raja, kula mundut izin bade ngabantuan lalahiran Kakanda Pohaci Naganingrum minangka bales jasa abdi ka Kakanda Pohaci. Mangga. Lamun anjeun ngabantu Kakanda Pohaci, mangga. Asalkan teu ngaganggu kegiatan Adinda. Henteu pisan Paduka. Tapi abdi bade ngabantuan persalinan Kakanda Pohaci salira. Kaula teu kersa dibantu dayang-dayang, sabab dayang-dayang jadi ngagangguan konsentrasi kaula. So atuh hamba unduk diri heula nya Paduka. Bayi Pohaci dilibetkeun karena kandaga emas jeung endog hayam. Sarta dihanyutkeun ka walungan Citanduy. Perencepan kajadian ieu diintip ku Ki Lengser. Ayeuna ngan anak abdi anu hiji-hijian nu janten raja. Ini sia bayi bodoh. Gusti Paduka, kaula teu nginten lamun Kakanda Pohaci ngababakeun saya okok anjing. Kaula mah ditekut santen kalawan kejadian ieu. Tapi kaula sorangan anu ningali ngabantuan kababakanna. Kudu kumaha kaula? Kabina-bina pisan si Pohaci. Gelapehan Pohaci sarta anak anjing teh. Hilengser. Kusabab aib anu disebabkeun Pohaci anu atos ngabarkeun saekor anjing, raja teu katahan amarahna sarta menta Ki Lengser kanggo maehan Pohaci. Aya naon Paduka? Pikeun Pohaci serta anak anjing ditu. Ulah dugi aya sorang pun anu nyaho. Tapi naha, naon anu lumangsung? Geus, tong loba omong. Ieu perintah. Nuhun Paduka. Ki Lengser henteu dugi hate milampa parenta raja mincen Pohaci, permaisuri junjunganna. Pohaci dijejapkeun ka desa tempat kalahiran, tapi dilaporkeunna atos dipaehan. Di hiji desa, hidup saurang aki jeung pamajikanna Nini Balangantrang. Cicing di desa geger sunten jauh ka tatangga. Atos lami maranehanana nikah, tapi tacan boga anak. Hiji wengi, Nini ngimpen katinggang bulan purnama. Aki. Tadi wengi Nini nyimpen katinggang bulan, naonnya artinya?
Itu artinya kurang badai minimal rezeki nu agung nih. Doakan wae boga leres. Ayeuna aki bade kawalungan dengan lauk. Ya doakan aye mugi-mugi laukna ageng-ageng. Nyaki mugi-mugi impen tadi wengi eta hatina aki rek mendapat lauk anu ageng sarta sarsaeur. Ya. Aki pamit dulu ya nih. Iya, hati-hati Aki. Ya. Geura Aki mios kawalungan mawa encrak kanggo nyerek laut, sabut nungguan pancing na disunggut lauk, anjok-anjok Aki balagantrang, ninggali hiji kandaga emas keur ngambadi walungan. Dicokot na geura kandaga eta, mani kaget sarta atau manehna menangkeun kandaga emas anu isinya orok jeung endok hayam. Ini tempo iya. Naon anu Aki bantun. Aya naon Aki gogorokan jiga kasetanan? Ini. Tempo nih, impian ini jadi kenyataan. Orok iya ayat di impian ini semalam. Kasih pisan orok ieu teh saha ngaranna Ki? Oh iya, ngaranna Ciung Wanara. Ciung Wanara. Iya. Bagus. Maranehanana asu orok eta kalawan sabar sarta pinuh kanyaah, endok hayam eta oge maranehanana tetaskan. Maranehanana miarana dugi barobah kaayaan seekor jago anu ajaib jeung perkasa. Sanggeus gede Ciung Wanara nanya ka bapa sarta indung lempengna. Assalamualaikum, Aki. Waalaikumsalam. Cium teh mau terus terang. Aki, Nini, cium hoyong terang sepuh cium. Hidup kam maranehanana. Sebenarnya Terus terang, Aki jeung Nini nyaritakeun ngeunaan kawin usul Ciung Wanara. Serius bapa sarta indung lempangna, Ciung Wanara jadi nyaho saha manehna. Hiji dinten, Ciung Wanara permios kanggo menyambung hayam na kalawan hayam raja. Margi didengarna raja resep menyambung hayam. Aki, Nini, cium rek mios menyambung hayam di kerajaan. Izinkan anak minjem ieu mios. Minta restu ti Aki jeung Nini. Mangga anak King, Nini doakan anjing menang pertandingan eta. Oke, Ki, Nini. Abdi pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ciung Wanara ngajukan syarat taruhan. Taruhannya nyaeta, lamun hayam Ciung Wanara, eleh manehna rela ngorbankeun nyawanya. Tapi lamun hayam raja eleh, raja kedah sadia ngangkat Ciung jadi putra mahkota. Raja nampi kalawan atau tawaran kasebat. Wahai Paduka, saat acan tanding, izinkan abdi mohonkan hiji pametan. Lamun Paduka Raja kenging, abdi sadia ngorbankan nyawa abdi. Sawang sulna, lamun abdi kenging, abdi hoyong Paduka jadikan putra mahkota. manggana lamun eta kayang anjeun bade abdi penuhi. Ayeuna hayu jebek ayam anjeun kaulukeun sadaya kaketan naganggo ngelawan hayam anu kapucun takuring. Siap henteu? Siap, takut. Ayo ayam. Ayo ayam. Ayo ayam. Sodok ayam, sodok. Ayam sodok ayam. Ayam sodok ayo. Sate acan hayam berlaga, hayam Ciung Wanara berkodok rada aneh. Ngalukiskan kejadian bertahun warsi anu kapungkur ngeunaan permaisuri anu dihukum, nilar sarta kandaga emas anu isinya orok anu dilarung kawalungan. Raja henteu nyadar perkawis eta, tapi sawang sulna dilenger kagum pisan kana hal eta. Sumawonten manehna nyadar ayeuna Ciung Wanara anu aya di hadapanna nyaeta putra raja sorangan. Aduh, kenapa ayam abdi teh? Hai Ciung Wanara. Abdi tepati janji abdi. Karena engkau menang,
abdi angkat engkau jadi putra mahkota. Iya teh bener, Paduka teh raja anu bijaksana jeung jujur. Di hiji kesempatan Ki Lengser nyaritakeun ka raja ngeunaan perkawis eta. Paduka, izinkan abdi terus terang tentang hiji leresan. Kabedaran naon anu kanjeng maksud Ki? Mohon hampunten kawitna. Saestuna Ciong Wanara nyaeta putra Makuta Paduka anu dipicen ku Ratu Dewi Pangrayap. Sing bener Ki. Tetela pamajikan kuring. Dewi Pangrayap geus jahat. Ki Lengser, tangkap Dewi Pangrayap serta asupkan dia ke penjara. Muhun Paduka. Terang yen indungna di penjara, putra Dewi Pangranyep henteu tampi sarta menyalahkeun Ciung Wanara. Geura manehna manggihan Ciung Wanara. Ciung Wanara. Ka dieu sia. Aya naon eta teh? Bisa kuring. Jeung abdi Dewi Pangrayap geus di penjara. Abdi oge gagal jadi putra mahkota. Gara-gara maneh. Abdi Nya, hidung mate teh bener-bener dicengkuring. Sarta kedah dihukum, badina teh kelakuan eta. abdi teu terima. Maneh kedah dihukum. Maju sia. Maju. Ah, Ciung Wanara jeung putra Dewi Pangranyep eta tarung manika lawan hebatna. Sanggeus sabaraha sami Ki Lengser jeung sang raja ninggali pertarungan eta sarta langsung misahkeunna. Aya naon ya? iya Baginda. Mahena teh tah henteu. Ayeuna abdi teh putra mahkota. Nya, lamun kitu supandos teu aya ribut deui. Abdi bakal ngabagi 2 kerajaan serta 2 kawasan. 2 kawasan. Nya, Ya punten Baginda. Ciung Wanara milampah kakawasaan di wilayah kulon, sarta Haryang Banga di wilayah wetan. Akhirna sadaya wargi eta damai. jadi gua ganteng buat. Gitu dari geografi nah sering muji diri sendiri. Asal-asal. Yen abdi bagi membagi yen apa sih? Yen akulah ya. Yen akulah ayeuna. Yen akulah ayeuna putra mahkota. Abdi bade yen Abdi ya. ayeuna putra mahkota. Iya, salah itu. Oh. Ayo nana. Abdi bade Kita lagi chatting guys. Serius. Ya. Kita jadian jam 8, mulai syuting jam 10. Lewat. Lagi ngomong gitu. Tengah 11. Sebelum masih prolog dulu. Iya, masih prolog. Jadi di sini ada itu beneran deh. Iya, beneran. Jadi di sana ada tadi kita gangguin orang lagi. Gerak baehan. Pisan. Geus. Tolong bawang. Kayak wah. Kau yang jatuh sih. Aki tadi wangi. Mentado. Macam mana Bakis tidur? Oh gitu. Gitu. Saya aja bal. Mentado macam mana Karim tidur? Emang tuh beneran ya? Mau Karim tidur begitu?
Let's go back to when trees were swung, kids across the lane. Savannah.